Sampurasun dina dinten ieu urang ngamumuge di budaya Sunda. Alasan di dieu di Kampung Munjul, Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong. Aya kegiatan murang kali nu namina pencaksilat. Mangga urang ulinga ayeuna ka tempat atau di lokasina urang tingali ku sadayana yen budaya Sunda teh urang bagikeun deui, urang dimulai ya. Dimulai, Kang Dewan. Oke teman-teman, inilah kegiatan di Kampung Munjul. Ada kegiatan bersilat, mauran kali di usia anak salah kan teror gitu. Di Yuswa anu di kelas 6 kelas 1 TK aya begitu kelas 6. Oh, bisa nama urang memulaikeun deui lah budaya Sunda teh. Sanajan mauran kali teh di gedung dasar kan ya. Emberon saya namina seragam ya. Ya mudah-mudahan di pihak tiga pihak anu terkait biasa ngabantos kegiatan kesundaan ieu. Ya punya kegiatan-kegiatan Kesempuhan nama Bapak Dedi. Bapak Dedi benernya. Patina Pak Dedi. Mojang Pak Dedi. Di perguruan naon Pak Dedi? PSM Pusaka Mekar Saputra. Pusaka Mekar Saputra ya PSM. Ya kita kanggo pemerintahan menawi ieu dimulina budaya Sunda teh biasa ngarojong. Kami ada sanes belajar sanes kurang kali apa Oh, lagi dah. kemudian iya. Aya Mohon siap. dua kali kurang kali ke sami dua kali. Siap. Oke lah teman-teman, cukup segini dulu lah tentang kalau umur kalau generasi muda membudayakan orang Sunda. Sampurasun, tong hilap like and subscribe di channel yang SPS. Satu nuhun. Dua